wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti urang sadaya. Dinten ieu urang tiasa riung pulung bari dina kaayaan sehat walafiat. Tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun kararencangan sadaya anu parantos hadir dina ieu acara. Tepakeun pastapun Nadila simkuring nganggep pancen janten panunggu catur. Teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina acara medar ngeunaan carpon. Carponna nyaeta Kameungeut Ati jeung analisisna nyaeta rencangan Eva Fairunisa nu asalna ti Cisero Baba Kapi 12 Februari 2003. Mantena mangrupikeun murid SMA 16 Garut wilujeng siang Kaneng Eva. Kahatur nuhun kana kasumpinganana para hadirin supados urang leuwih dalaman ngeunaan jejer nu bade dibahas ku urang sadaya hayu urang redepkeun kumandang ti para pangjejer. Sumangga Kaneng Eva kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Saudari Nadila atas nu parantos nyandak acarana. Langsung wae kana analisis carponna nyaeta judul carponna Kameungeut Ati karya Nina Rahayuna Dea. Jejerna Silih Asih palaku Nita Yadi Sarangwidi. Latar perpustakaan Sekolah Bumi Nita. Acara launching novel kasmaran karya Anggita Surya. Peserta sawangan jelema kahiji. Amanat ulah sok nampa jelemaku sabelah kanan. Galurna maju. Kusabab kita nyaritakeun carponna kunci atawa ngabuluyur. Daya basana teu aya. Carponna nyaeta dina hiji poe pas balik sakola. Jadi beungat Dita anu keur balik pisan. Sanggeus kitu, Yadi ngajakan amangan ruminana. Ngan hanjak ka Nita nolak ajakan Yadi. Ku cara nyebutkeun yen Nita yang kemudian. Nita teu mere budi ka Yadi, rarayana datar nyaeta baru teu seuring teu. Sabenerna Nita kalunya ka Yadi. Yadi meniramen pisan ngajakna, tapi da kumaha laporin teh teu bogor cek Nita. Sanajan cek batur ge, Yadi teh bagus jeung pinter, ngan anggar hate Nita teh bisa diajak badan. Lamun Yadi ngajakan Nita amengan, nu kabayang ku Nita teh nyaeta Anggita Surya. Saha deui ari sanes idolana Nita mah. Anggita teh nyaeta penulis novel. Nita ka Anggita Surya teh lain saukur ngaidolakeun, tapi Nita boga rasa nu leuwih ka Anggita. Hiji poe jadi nyamperkeun Nita anu keur maca buku novel idolana. Nita jeung Yadi ngobrolkeun idolana Nita. Pas kitu Yadi ngajanjikeun rek mere buku kaluaran anyar idolana. Isukna Yadi langsung pikeun buku kaluaran Nita ka Nita. Salajengna Nita ngaharapkeun novel kaluaran eta langsung pas Yadi pikeun novelna. Sanggeus kitu Yadi langsung ngajakan Nita ke acarana Anggita nyaeta acara launching novel kasmaran. Nita langsung wae kasaleur diajakan ku Yadi. Dina acarana Nita calik papayuna pisan. Talila pangatur acara langsung bae buka acarana. Kabeh pamilon narangtung emprak bareng. Terus hiji lalaki ngurunyung bari jeung imut lalap. Pamunteuna antep ka Nita. Lalaki anu teu birek deui, lalaki anu salila ieu ngadeukeutan Nita di barang asup sakola nyaeta Yadi. Sakitu wae analisis carpon di SIM abdi. Hapunten pilih aya kalempatan. Kaneng Eva anu tos ngadugikeun ngeunaan carpon anu dikarang. Teu karaos ieu acara teh parantos lengse. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara teh ti kawit teu dikarengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kituna urang sasarengan nutup ieu acara ku alasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring laku panunggu catur sareng saparakana nendah hapunten anu kasuhun. Pilih aya cariosan oge varipaos anu marak teu ngeunah manah hadirin sadaya. Manggung sakitu nu kepihatur hatur nuhun ka perhatosan
mah engke wae lah Hadin. Mate tos hayang boga inju. Si Udin emang engke mah jong-jong bari ngobrek bari. Si mana nih Maldi? Mana emang yang Udin cara kawin teh kumaha? Si Udin emang udah gampang mah pira Udin pira ku Udin teh nyaho mah. Mana nih Maldi? Coba atuh cing kumaha carana? Kieu mah kahiji buka bajuna. Terus ngajak si mana? Kadua buka etana. Terus cek si emak terus katilu pas tos katiga nya etana biasa gening maneh Din gening terus sama bisa si mana terus adi maneh masuk jauh itu nya matakna anu paminta kawin tidinya mana mun deui ngomong tentang kawin ka si Udin sakitu di kafe hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka saudari Nadila anu parantos nyandak acara seminar bahasa Sundana. Alhamdulillah acara demi acara parantos rengsek abdi selalu papanunggu catur. Nyuwunkeun hapunten anu saageng-agengna bilih aya basa anu tengkareka di dasaran bibir kudu teu diwengku letah ketelangan. Abdi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.